udah mau bro kemana masa kurang ayo kurang bebaan mau ngajakan batur atau apa saya ya kalau teman ya asap keur penimangan urang mah asap kan tara di timang geus dina ayeuna kan 12 kilo ya leutik teh hati urang teh bener nya ayeuna nya pokoknya sok aduh ayun ha emang kitu urang jadi labu ayo benar jadi teh kusruk sing ada kan diuk bener diuk mah diuk sok urang urangan sok urang ayeuna sok sok sing ayeuna nyolo broski aku mah teh urang sok ribut bae diuk kana naon oke tuh jadi favorit yo cok geus bisa kan datang manten di rumah tinggal itu masih nyatu bukan naon nama kur ayun kurang kerja apa yang ngiluan wae wae malik malingka udah san jajan wae urang teh budak eta budak itu juaina jajan wae aya kayu ali ayun-ayunan enggak mungun sila mamanya ikutan ya ayunan ya sok kamu diam dulu ya sok ayun-ayunan itu liatin incas sok da eta aing teh ngasuh teh tadi mulai jangan pergi jangan ke sono asa ka dieu we ka dieu jangan ke sono tapi ke sini itu ngarajakan ke urang teh ulin teh jauh wae mah nih jangan nganggu aing sok aduh sekiornya aduh berieu asa aku ngaku asa pegatnya ngacokeun wae pegat yang ngiluan wae awak gede mah ya aing mun asal lipuk ka mana aing mau di mana mau di mana aing mau di mana ada anu ngajakan kulitnya ya mana mau diajakan ya sah anu ngajakan ulinnya tuh itu di tukang iam tuh diajakan tuh sia runtuh sia ngamek sia nu boganakeun antepkeun keun antepkeun kita mau ikut sama mah ikut antep puas puas nyai layak sekalian awak gede gitu layak sekalian ya segera kurang angkat ke sebelah sok arangkat kriya sok arangkat sok aing teh paehan udah kita aku teh sok aing teh kasih kemudahan kan jelas kita aing tulungan ngamuk aduh ngamuk sieun
mau diajakan ulin. Sok ta. Sok itu. Tetap kalau yang sok ta. Sok siapa? Ya, udah siap. Amuk-amuk. Aneh na tadi nggak jauh wae atuh. Ya, tingali. Ka mana wae, urang ti tadi geus nyampeun maneh. Aing ka maneh. Sak maneh ayeuna. Sok tambah mana kamar. Tumpak. Dia ti teh ayun-ayunan. Tumpak. Hadir dulu. Tumpak. Sok tumpak ayun-ayun. Sok sampai anak kaluhurkeun. Sok. Urang ti bar nyuros si tata sebenarnya. Sok. Sok kadinya sok. Yun, ayun sok. Lewe. Aduh. Tadi apa itu? Resort atuh, resort. Yok, ayo. Kok asa ngagangsang? Gede teh mah orokna. Kader untuk sia nyai. Ieu mah. Capek nyee urang mah mau aulin deui nyee urang mah deuleuan wae da. Aing teh udah saha mau ngajakan ulin, urang mah teh ngajak ulin we. Kitu bahan lagi heureuyang wae mana ge dinganan. Iya, Bae amo ka dieu ke mah. maka dia rek kamar tuh. Ulin ka itu naik ka sawah. Kayak itu ka dia. Ayo da di heureuyang wae ka mana we ulin mah urang. Kana haus heula duh. Kabur teh ka mana? Keun bae urang mah. Naik mah uni teu bager mah uni mah dan komo nyuruh kita tah pugu-pugu galak teh na teh. Budak itu mana mah kos budak nginum na teh. Deui urang balik gareuleuh urang mah teuing Balik saperen heula. mung parenan Urang mah we. teh ngajakan ulin bari na oge. Manehna we hayang ngiluan ulin. Atur ayunan jeung mak iyam ke anteng duaan diganggu. Urang teh duaan ulin teh, ganggu wae.